Ya iya we bawah heula nu aya. Oh iya sabaran ieu. Ieu 15.000. Ieu tuh kami jangan sana ayeuna. Heeh, ewe ngaladi ka itunya. Kami nungguan di handap. Nya. Ya, itu pemajikan mana ditah meuli gas. Nah, ya. Dari mana karunya itu pemajikan mana keur masak beakeun gas. Korea pedang, udah geus dari urang mah. Jum bisa nama pemajikan. Angkot we, moal mah non aman. Kira apa pemajikan mana we sih kan aman. Biasa nu mon. Naon atuh da nu mau tara nyamuk mah cicing. Ya, karunya itu pemajikan mana keur masak. Moal aman. Moal naon? asli ya. Asli moal naon? Bakal panyusulan lamun maneh mung mah. Ya, bae moal. Nyaku mahal lamun aya pemajikan maneh ka dieu ngamekan. Moal bae yang kadi mah dicerekan balik urang. Alah, tah nyaku mahal. Tuh. Kan mote atuh. Saha moal? Moal eueuh. Ya lamun sieun mah. Maut. Pemajikan maneh aya ka dieu bakal dicerekan pengalamannya, cerekan balik urang beda. Sok atuh corekan ieu bing saya di dieu. Ya, yang kade ada bini berangkat di Beras. Oh, ketang di mana gitu nya? Emang kunaon mautna? Kalau kan mau deui ieu kudu dicerekan. Lain dicarekan teh sok lain dicarekan. Henteu aya arek angkat teh pamasakeun gas. Masak gas aja dibalikin. Araka. Saha nu maot teh? Jang, kade jang ulah dialaan, sok we nu murag mah kop jang ujang. Oh gitu. Nya sok. Udah adik ieu maren nu murag mah. Nya sok. Kecil bang, oke bawaan mah nunggu murag. Kurang api-api purageuna ieu ah. Geus murag mah dieu mah. Mang. Nu murag ieu mah. Jadinya ya. Ah, Mang, balik lah. Penasaran euy murag-murag teh. Murag atuh. Anjing. Di dieu teh tadi teh aya 2. Goblok sugan bohong, itu jelema. Eta sia. Nu batur dam. Nu batur. Paduli teh nu batur Nu ge. batur ih piomongkeun. Si anjing dalin ngonten ieu mah dia. Piomongkeun atuh dam. Paduli. Ieu anjing. Jingkah siap itu jingkah. Udah aja tuh. Jingkah siap. Paduli teh bejak ku aing. Goblok sama anjing. Kucing. Heh. Eta sepeda aing geus dibawa ka mana sia teh? Ini mulai sakedeung atuh urang. Ini teh dan. Tenan. Goblok maling meureun. Dam, ini baju dam. Pinjem baju. Sok ka dieu. Kieu wa. Ini teh hujan goblok. Nah dikit dam. Kapan baju hideung ieu bae orang hujan namanya. Ki bawaan lah teh ieu ki kahujanan ki. HP ki buru ki. HP iya ki. Orang mah hujanan ge da. Ki iya HP. Pak ieu mah lebar iPhone, Pak. Hah? Nu HP butut mah bae mah iPhone lebar. Iya lebar iya kagok Iya, eh. Mas. Kenapa itu nama di situ kok? Baju hideungan. Sudah lah atuh. Saat deui. Tuh sila tuh. Iya orang beres nyala baju hidung masih tuh. Ya aing kenal. Pas kali awal. Terus baju hideung terus jadi dari baju Pak. Ada orang Thailand, Pak. Foto. Boleh cenah. Sok foto. Sok foto. Ah, euy, punten. Heeh. Ari nu sok icalan selong di palih mana, ah? Bubina tuh di palih ditu. Oh, heeh. Cewek, ku abi urang etakeun soalna itu mah kurang adenge euy. Oh, mohon. Dagon we heuh. Mohon sok. Tong maminya, ah. Moal. Oh. Dam. Naon? Anu rek meuli selong. Kana jelema mana? Tuh hitungan euy, itu mah kurang adenge, Dam. Mane ngomongna kudu sing tarik. Bonge. Heeh. Cing gitu rek meuli salah sakumaha bawa ti ka dieu ku. Jiga mana ka itu cenah ngomongna. Aing teh ka itu ya itu nu ka dieu Aisyah mah nya ya. Biasanya nyamperkeun modal jeung bejaan ku sia ka ditu deui. Capek anjing sia kita ka itu mu. Mana tuh ngami sia kitu. Kumaha cenah aya? Aya. Aya an kudu ditita ka itu ah. Seung gaduna. Heeh, hitung gaduna ka itu we cenah. Kali mana mau mina? Iya, dirinya anjing. Mana tuh tenunya? Ah, sok. Bang, laras di jalan selong. Oh iya no meuli selong ieu. Mohon. Nya laras. Oh, sabaraha sabegeutna? Dibegeutna di kilo. Di kilo. Sak Sakilo 15.000. Abi priogi 4 beunkeut jadi sabaraeun.
Opat bengket berarti 60-an. 60-an. Heeh, 20.000. Ya. Ieu kami pesan ayeuna. Akan anjing nih gawean ku. Ya ieu we bawah heula nu aya. Oh ieu sabaraha ieu? Ieu 15.000. Ya tuh kami pesan ayeuna. Heeh, ewe ngaladi ka itu nya. Kami nungguan di handap. Ya. Ya. Oh. Ya. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam.